Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Nuhun daramang mah. Abah oge Kang Kevin, alhamdulillah dina danget ayeuna aya hibar pangduati sadayana. Lami sono ka wargi-wargi sakali deui mugia urang salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Kanca dangu ya aya yasana Ki Masram dina tahun 68-70 lah dongeng ieu mah salaresna. Mangga urang keureuy urang padar urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Kapincut ku Bandar Buntut. Yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka Ulah salembang mang abdi nu tanggung jawabna. Ceuk Herman ngagedekeun hate padahal ngan saukur gos. Damun aya nu keuna gede mah paling oge gudar-gedor heula dijualan. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana di Paltilu oge aya opatan nu dagangna teh nepi ka poe Sabtu. Nu setor aya genepan. Dihitung-hitung meunang duit 15.000 bersih. Kabeneran nalo nu kaluar teh nomor 46. Aya nu keuna ngan 100 perakeun. Atuh pogo we Herman teh untung. Dipake mayar 7.000, nu 8.000 asup kana saku. Liwat saminggu nu setor ka Herman beuki loba. Nepi ka geus meunang omset 200.000 sagala ayeuna mah. Herman beuki nafsu. Nya nu daregang teh ditambahan. Dina waktu sabulan oge Herman geus sohor jadi Bandar Buntut nu kaitung bandar gede. Poe Sabtu harita teh kira-kira jam 4 sore Herman geus siap-siap narima setoran. Ayeuna manehna teh teu digawe di pabrik tinun. Basana ge karena nahaon kacape-cape mending cicing jadi bandar. Unggal minggu duit teu kurang, hirup senang, da puguh terus-terusan untung, can panggih jeung rugi. Tadila jual-jual nu saletor, aya nu 10.000, aya nu 20.000, malah aya nu 50.000 pisan. Geus aya 12 jelemana nu setor teh. Ngan tinggal saurang deui nyaeta Jang Ade urang Cibuntu. Sajeroning ngadagoan nu setor. Herman mariksa bargasan. Bari hate menta-menta ka para embah muga ulah aya nu keuna. Kanca dangu ari pasamad teu satujueun pisan anakna jadi Bandar Buntut teh. Kahiji era ku tetanggana, kadua hariwang sok sieun aya nu keuna gede
kumaha mun teu kabayar pan matak wirang jeung ngabahayakeun we deui. Mindang eta oge ngelingan mah ngan Herman mawakarep sorangan da geus karasa cenah gede untungna. Malah harita oge pas Omad teh nyaksian anakna narima duit setoran aya kana 200.000. Ari nu jadi kolot teh ya teu oleh ngarasa hariwang, hatena teu oleh gegebegan. Sanggeus nu saletor baralik, pas Omad nyampeurkeun ka Herman bari pohok we nanya, "Menang sabaraha, Man?" "Rada gede ayeuna mah, Pak. Aya meureun 215.000 mah. Can saurang deui ade ti Cibuntu nya kira 2,5 lah bersih mah." Tembal Herman semu nu agulna keran. Nah, ari Herman teu sieun mun aya nu keuna gede. Cik mun aya nu keuna 10.000-eun weh. Rek ti mana keur mayarna? Ceuk Pak Samad bari neuteub kana beungeut anakna. Tenang we Pak. Paling ge ayeuna mah aya nu keuna 100 perakeun. Paling gede 1.000 perak. Piraku teu kabayar. Pokona mah gede untungna, gede sesana. Ceuk Herman. Nya ari kitu mah ngeunah. Tapi ari bapa mah tetep we hariwang. Sabab jadi bandar teh gede bahayana. Ku pamarentah di teangan. Di arah-arah na teu sieun mun ditahan ku Kodim. Geus Man, geus. Ulah rek ngagugu teuing nafsu. Ayeuna maneh keur untung. Kumaha mun ninggang keur apes. Ari jelema teh da moal rek anger dina hiji martabat. Untung ge moal rek terus-terusan untung. Tapi kudu aya we apesna. Komo deui ieu pamaenan sasat nu dilarang ku agama jeung nagara. Geus Man, geus geura eling. Meungpeung acan parna panyakit buntut maneh teh. Geus parna mah hese diomeanana. Ceuk Pak Samad. Anger Bapak mah. Ari geus mapatahan kieu teh. Cicing-cicing we Bapak mah tong hariwang. Aya itu aya ieu mah abdi nu tanggung jawabna. Mun bener oge buntut dilarang ku agama jeung nagara, meureun moal loba nu pasang. Memang teu dibenerkeun. Ngan eta mah jelemana we nu teu sadar. Batak maneh kudu sadar, ulah nurutan kawas batur. Ari bapa mah ngelingan. Ngelingan soteh lain ngewa ngantina kunyaah ka maneh. Ulah nepi ka maneh cilaka sangsara keur hirup kahareupna. Ceuk Pak Samad deui. Geus Pak lah. Ipaseun wungkul. Cicing-cicing we Bapak mah. Ceuk Herman bari korejat cengkat terus ngoloyong ka lobah janela. Keur kitu torojol aya hiji anggota ABRI teuing naon kasatuanana mah da teu katempo bubuhan di jaket hejo. Herman rada ngaranjug. Nempo aya tentara teh geus tagwe boga curiga. Mangga Pak calik. Ceuk Herman semu nu hormat naker. Bapak tentara ge manggut sup ka jero. Katara gerak-gerikna nyurigakeun. Atuh Pak Samad rada ngeleper sabab hariwang sieun anakna ditangkap dibawa ka Kodim. Gek tentara teh diuk disengarepan ku pribumi. Brosor Herman ngaluarkeun rokok gudang garam. Terus ngamanggakeun. Eta tentara
manis sonagar pisan jolkop we nyokot sabatang penyun udud semono nikmat. Punten we abdi teh bade enggal tumaros. Dupi bapa teh nu ti mana sareng bade aya peryogi naon. Da abdi mah asa nemean tepang ayeuna sareng bapa teh. Cek Herman nanya kasemahna bari jeung ngaleper hate. Oh, bapak murang Bandung. Ari kana diri bapak mah saderek teu kedah terang. Nu peryogi bapak teh bade tumaros leres kitu di dieu teh ngabanar buntut. Cek tentara jual nanya gitu ka Herman. Red neuteup semunu antep pisan. Atuh gebeg we Herman ngagebeg ngadenge caritaan tentara gitu teh. Komo pasamad mah terus we ngadeg-deg gempeur. Lila Herman teu nembalan. Sanggeus lila ngahulang jeung mikir-mikir kakara manehna cangkat pokna teh. Sumohon Pak, abdi teh nya arit-aritan we ieu mah. Ari kitu maksud bapak kumaha? Ari dina perkara eta mah saderek oge langkung uningapan. Yen ngabanar teh dilarang ku nagara. Hukumanana ge langkung berat tibatan pasang. Bapak wajib nangkep bandar-bandar buntut pikeun diurus ka pangadilan. Tah kitu maksud mah saderek. Ceuk eta tentara bisa we nyerita teh. Padahal mah teu keur tugas teu naon, ngan biasa we neangan keur eusi saku. Aduh. Hapunten we Pak. Abdi teh rumaos lepat sadaya-daya we ayeuna mah. Nanging ulah duwi ka abdi diajukeun ka pangadilan. Cek Herman bari ngadeg-deg beungeut sepak pias. Sumuhun Aden. Pun anak teh da kitu geuning. Ku abdi ge dicarek mah. Dicarek. Kumaha da keukeuh maksa. Duh. Kumaha tuh Den? Da abdi mah hoyong aya dina kaberesan we supados pun anak salamet. Ceuk pasamad. Nya kitu teu nanaon Pak. Perkawis ngabanar mah saulah nyolok teuing. Sareng kedah terang we ka petugas. Geun. Abdi oge tanggal waler. Ceuk tentara bari neuteup. Herman surti karena maksud tentara. Atuh teh leleda deui. Gancang ngaluarkeun duit 2000 perak. Sok dibikeun ka tentara. Dasar nu perlu duit jual ditarima we. Bari jeung era oge terus we asup kana sakuna. Ya sing tenang-tenang we saderek mah nya. Upama aya itu ieu mah. Wawartos we ka bapak. Keun. Bapak tanggal waler ngabereskeunana. Ceuk eta tentara bari kop di kana rokok gudang garam. Hatur nuhun Pak, satacana oge. Dupi bapak teh linggih di mana? Ceuk Herman. Caket eta di Cimahi. Tembal eta tentara. Kanca dangu gancangna carita. Sanggeus narima duit mah. Eta tentara teh pamitan. Sameh jung indit pok nyarita. Yen nyanggupan pikeun jadi dekeng Herman. Atuh Herman teh bungaheun. Sabalikna pasamad beuki hariwang pisan dasieun kumaonam. Duh, man. Pan eta teh mawa riweuh. Make jeung kudu mere duit sagala. Jeung sanajan manehna daek nulungan oge meureun tangtu kudu aya hasilna. Kudu aya buruh gawena. Ceuk pasamad sanggeus eta tentara eueuh. Keun wae atuh Pak.
nu rugi sebalikna urang ngeunah sabab aya nu ngadekeng. Ceuk Herman semua atoh. Dekeng oge da moal aya untungna. Nu sidik mah kalah ka mawa riweuh ka urang. Sabab sarua we urang teh jeung memperalat ka alat negara. Kumaha mun aya bentrokan jeung pada alat negara. Geus man, geus. Ulah rek terus ngabanar. Terus terang bapak mah teu satuju. Ceuk Pak Somad. Bapak mah sieun teuing. Tenang we Pak. Tenang we bapak mah lah. Teu kudu milu hariwang. Abdi tanggung jawab kana sagalana. Ceuk Herman. Masa bodoh ari kitu mah. Ceuk Pak Samad bari terus we ngaleos ka kamarna. Kanca dangu sadayana. Beki lila Herman beki maceuh we kana buntut teh. Ayeuna manehna geus bener-bener jadi bandar. Ti heula mah ngan ukur puluhan ribu, ayeuna mah geus ngaratus. Malah geus kungsi meunang setoran nepi ka 1 juta. 1 juta zaman baheula nya Kang Kepin, manasina 1 juta ayeuna. Karena HP biasa 1 juta mah. Baheula mah zaman mangsa sapeser sagoeng. Urang lajengkeun. Kaayaan Herman beuki senang we katempona teh. Motor Honda geus kabeuli. Kaditu ka dieu teh gegeuleuyeungan kana motor Honda. Saku teu weleh pinuh ku duit ribuan. Pakaian mentereng. Geus beunghar weh pokona mah. Kitu tah Herman teh. Kibari mah geus sagala nyampak. Geus leuwih ti cukup. Da eta we. Dina saminggu teh nepi ka untungna 100.000. Ti mimiti ngabandar manehna can pernah rugi atawa nombokan. Sabalikna Bapak Samad sanajan nempo nu jadi anakna aya dina kasenangan oge. Hatena mah teu milu bunga. Bapak Samad tetep gede kasieun, loba kahariwang. Maklum geus loba kacontoan. Harta banda ladang main mah sok taralana. Malah mun teu bisa ditahan ku kasadaran mah sok terus aut-autan jeung modal-modalna. Samalah Bapak Samad mah geus teu milu biung kana urusan anakna. Mun aya nu setor atawa aya nu urusan sejen, geus tara nyaksian acan. Di imah tara oge ubral obrol model ti heula ayeuna mah ngan ukur saperluna we. Ari Herman dikitukeun kudu jadi bapa teh teu boga curiga, kalah beuki maceuh we. Imah nu tadina ti iseun jadi rame ku batur-batur Herman. Berang peuting di imah Herman teu boleh rame. Loba batur-baturna nu milu sare di imah Herman. Sapeuting teh aya 3 urangna. Ku alatan kitu teh tatangga-tatangga di dinya jadi ngararewaeun jeung pada ngaromongkeun ka Herman. Nya kitu deui Bapak Samad oge kabawa goreng ku anak. Kanca dangu urang tunda heula lalakon Herman. Nya kitu deui Bapak Samad anu kabawa goreng ku anakna.
Ayeuna urang teang heula ka daerah Situ Aksan. Di dieu urang bakal manggihan hiji mojang anu keur meujeuhna rumaja putri. Rupa geulis wanda hade, potongan awak lir biola, cangkeng lengik, bitis ngabuah pare. Ari ngaranna nu katelah teh nyaeta Neng Eti Sumiati, putrana Haji Ahmad. Nu geus moal mireuk deui sa Situ Aksan mah. Haji Ahmad teh hiji jelema anu luhur pangarti, nyaho kana bag-bagan agama. Tur ku urang Situ Aksan oge dipikolot pada ngajenan. Da puguh sipatna alus, sok mere maweh kanu miskin, tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah. Ari Neng Eti teh anyar kaluar ti sakola SMA. Ku kolot-kolot namah dititah diteruskeun ka universitas. Nganeng Etina mogok, da puguh geus kaganggu ku beger. Malah geus loba jajaka nu datang nanyaan. Tapi Neng Eti can keneh puruneun. Basana teh teu pati bogoh. Ku Haji Ahmad oge mineng diadu-adu. Tapi teu bisa maksa ngeukehan. Ari jenisna teu daekeun mah. Harita teh Haji Ahmad keur aya di tepas hareup. Kawantu wanci sore geus biasa we ngadaweung, nyerangkeun ramena nu lalar liwat. Torojol ti jero Neng Eti kaluar. Pakaianana sing sarwa endah, da tina kain anu mahal. Buuk dipotong semetak-tak model agogo. Biwir dipulasan lipstik warna kayas. Kongkoro ngagantung meulit dina beheungna. Katempona beuki geulis we, beuki manis Neng Eti teh. Ih, reka mana Eti, mani geus dangdan wayah kieu. Ceuk Haji Ahmad bari neuteup. Moal ka mana-mana, hoyong niis we di dieu. Tembal Neng Eti bari gek diuk gigireun bapana. Rok dikenyang dipake nutupan pingpingna, daerah meureun ari diuk nyang hareupan jalan mah. Sieun pada melong. Bet ku araraneh. Ongkoh era tapi ari dierok ponok wae. Da eta meureun embung katinggaleun ku jaman. Oh bisi rek indit-inditan. Nya syukur we ari moal mah. Abah tarek aya picaritaeun. Ceuk Haji Ahmad semu anu bungah. Dumeh we harita teh. Rek mere bong bolongan ka anakna. Sangkan anakna daek buru-buru kawin. Aya picarioseun naon, Bah? Ceuk Neng Eti rada ngarenjag greuwas. Eta perkara diri Eti. Da Abah mah ngarasa kaluman. Geurawe sakitu loba nu kasep anu beunghar daratang ka dieu. Tapi Eti mah tetep we nolak. Narek neangan lalaki nu kumaha deui. Yeuh geus sakuduna we Eti teh boga salaki. Ngarah aya nu tanggung jawab kana sagala kasusah Eti. Pek we geura pikir. Pan Eti teh geus dewasa. Sakola geus eureun. Narek naon deui atuh ari awewe. Sanes teu maksad atuh. Kumaha da aya nu cop sareng lembutan abdi. Upami aya nu dipika cinta mah tah tos we ku abdi oge ditampi lamaranana. Yeuh, ari ceuk Abah mah nu daratang ka dieu teh kurang kumaha gagah. Keur baleunghar teh nyantri jeung karasep. Ari Abah mah doa pisan kanu kitu teh.
Cih keur naon geura neangan anu can puguh karuhan mah komo deui ayeuna barudak lalaki teh lolobana mah ngoboy we jeung ngabaragajul deui. Terus terang abah mah teu satuju kanu kitu teh. Ya, da abdi oge moal bade milih koboy atuh bah. Kamu naon kan usah laki ka jelema baragajul. Da abdi ge kudu emutan atuh. Ceuk Neng Eti. Syukur we ari boga pikiran kitu mah. Abah teh regreg. Hepek we atuh milih sorangan. Abah mah nya tujuan we. Ngan omat kudu bener-bener milihna. Cek paribasa mah kudu asak-asak nyangejo. Bisi tutung tambagana. Pek ku abah didoakeun. Ngan kade kalalaki anu ngabogaan agama na kuat. Cek Haji Ahmad. Naon ieu teh? Make jeung tung kitu. Cek Bu Haji Ahmad nu norojol kaluar. Rep neuteup ka Neng Eti. Oh iya, keur mapatahan Eti. Nyeta ameh bener-bener milih lalakina teh. Ulah padu bogoh. Da urang teh kudu bener mulus rahayu keur saterusna. Cek Haji Ahmad bari ngelepus udud surutu semu nu nikmat pisan. Ya syukur we atuh. Ari bapak aya dina kasadaran mah. Bener Eti teh kudu bener-bener milih rabi. Paur lah ibu mah. Sok sieun bogoh ka koboy. Gue Eti teh sangsara. Pan ibu oge meureun milu susah. Tapi hari kitu mah Eti senang. Santeuna we ibu teh kabawa senang. Sanajan teu dijamin oge. Ungah-bungah hate atuh Et. Cek Bu Haji Ahmad bari ngabulaeh ngalemar. Ret deui neuteup ka Neng Eti. Keur kitu ti pipir aya tukang dagang buntut. Maksudna mah ngan ukur ngaliwat wungkul. Eta nu dagang teh budak keneh ngaranna Pandi. Nya umurna kira-kira 15 tahun. Tapi edas ku capetang pinter ngomong teh lain heureuy. Dasar Pandi sonagar jeung bangor. Sarenge seuri ka Haji Ahmad. Ti ditu nama hormat meureun pedah kakolot. Di mana, Andi? Cek Haji Ahmad. Biasa we Pak Haji. Temal Pandi bareg eureun gek diuk dina batu hareupeun imah. Biasa kumaha? Na teu digawe? Ari abah. Pan Pandi mah dagang buntut. Cek Neng Eti bubuhan nyaho jeung mineng nempo Pandi teh sok nawarkeun nomer. Dagang buntut naon Di? Buntut sapi, buntut muning. Cek Haji Ahmad. Sanes Pak. Sanes buntut sapi Pak Haji. Ieu mah buntut nalo. Temal Pandi. Kutaan Pandi teh dagang buntut nalo. Be. Leutik geus icikibung kana pamaenan atuh. Cik atuh Di, tong kikituan. Da bapa mah nempona ge teu resep. Yeuh, hayang duit mah digawe nu halal. Piraku ka pabrik tinun teu ditarima. Ari dagang buntut nalo nanaonan. Da teu meunang ku agama ge. Cek Haji Ahmad bari gogodeg heran. Nempo budak geus pipilueun kana pamaenan. Nyata Pak Haji. Kaunggal pabrik ge parinu. Teu lowongan. Aya ditarima tapi kudu nyogok ka manorna.
Leuheung upami 100 200 mah da ieu mah panyuhunkeunana ge duit karebuan. Nya ti mana atuh geura abdi kedah ngayakeun artos sakitu. Temal pandi dasar budak can boga pikiran. Sanajan kapantar haji ge wani nempas. Nya kana naon we atuh. Asal rezekina halal. Dagang kangkung oge pan teu kudu dimodalan. Tuh. Kari nyokot we di mangnana terus dagang kasuka haji piraku teu payu. Ari dagang buntut mah omat ulah dipaju. Ari sabab bapak nyarek teh lantaran karunya we ka maneh. Geura we. Naon hasilna dagang buntut? Kaera-era disebut tukang main. Komo pan anjeun mah budak keneh. Mun teu dieureun nanti ayeuna tang tu nepi ka kolot oge moal bisa dipicieun. Keur naon? Da sanajan gede hasilna oge. Moal mangpaat di daharna sabab duit teu halal. Ari Pak Haji upami eleh teu halal sote. Nya upamikeunna mah halal we. Homo 10 perak jadi 700 mah. Sareng da abdi mah teu isin. Keun we disebut kitu kieu oge. Da geuning hampir sadayana ayeuna mah kana buntut. Tempas pandi bet siga nu ngalawan caritaan Haji Ahmad. Ngadenge kitu atuh puguh we. Haji Ahmad jadi nafsu. Sateungeunah pedah dilawan ku budak satepak. Ret neuteup semu ambek. Geus kitu pok nyarita. Pandi maneh mah abong keneh budak. Dipapatahan dibawa bener teh. Kalah kan nempas-nempas wae. Can kapikir ku maneh mah kumaha bahayana mun geus katerap panyakit ngadu. Geus kaitu ah. Tong nempas-nempas wae. Cek Haji Ahmad. Moal pasang gitu Pak Haji teh. Cek pandi dasar budak dicarekan teh kalah ngahajakeun. Cadu deuleu. Make jeung kudu pasang sagala. Nah dikira saha kami teh. Moal jang. Moal pusung pasang di dieu mah. Cek Ibu Haji Ahmad Mairan. Nya bilih we Pak Haji bade ngeureuyeun dageung untungna atuh pasang buntut mah. Pasang 100 oge. Terus janten 7.000-eun tah meunangna. Upami pasang 1.000 pan 70.000-eun. Unggal minggu kenging sabulan teh tah tos beunghar Pak Haji. Ceuk pandi bari nyarengeh. Haram keur kami mah. Tibatan kudu pasang nu karitu patut. Kajen duit nah we dipake amal ka kaum nu teu mampu. Aya-aya kahadeanana. Ceuk Haji Ahmad. Geuning da seueur Haji oge nu parasang. Tuh Pak Haji Marduk. Ih, kabdi wae pasangna teh minggu ti payun ge. Malih anjeunna mah kengeng tah 14.000-eun. Piraku Pak Haji teu kabita. Ceuk pandi siga nu ngahaja ngaheureuyan nyaritana teh. Bari jeung sarangah sarengeh seuri. Wah, eta mah hajina we. Haji Ucut Genul. Ongkoh we nyaho kana bag-bagan agama. Tapi kalakuan sok pasang buntut. Teu, kami mah teu kabita. Jeung maneh ulah nyaruahkeun kami jeung haji nu kalaritu. Kami mah ulah rek disakompet daunkeun. Ceuk Haji Ahmad deui. Aduh. Nyaan Pak Haji mah hajina teh dugi ka pengguh kieu. Upami kieu mah Pak Haji teh jagoan. Da anu tara pasang mah upami masihan nomor teh sok jitu ae. Cing atuh abdi wartosan nomor sabaraha Pak Haji kanggo engke malam minggu. Ceuk pandi. Wis. Merakeun sia.
nangarekan tukang kode ka kami teh. Nyaho. Kami mah teu nyaho. Geus. Gara balik ka itu. Kawas ngomong jeung nu gelo ka kami teh. Ceuk Haji Ahmad amakeun. Geus ka itu jang gara balik. Bokeneh bolonnya ka kolot tengah heureuyan. Ceuk Ibu Haji molotot ka panik. Sanes ngaheureuyan ngaheureuyan Pak Haji abdi mah. Bu Haji tobat teuing teu wararantun. Ieu mah naraoskeun we memanawian. Nya sawios ali moal meser mah. Punten we Pak Haji. Mangga atuh. Cek Pandi bari terus ngaleos ka jalan. Manehna gegebegan, sok sieun terus dicarekan ku Haji Ahmad. Dilayanan teuing tuh Kang Haji mah, terang budak terus tunjung kitu. Kan we badena oge antep sakarepna teuing. Da urang mah moal rugi. Ceuk Bu Haji, bet Malik nyalahkeun ka salakina. Dumeh we, Pak Haji Ahmad ngalayanan budak bolon. Jadi we diunghak. Tadina oge mapatahan. Maksud mah karunya we ka manehna. Da eta budak keneh. Bet geus ulu biung kana pamainan. Karunya ka mah bisi hirupna terus jadi pamadatan. Cek Haji Ahmad. Nya. Tapi da si Pandi mah nurus tunjung. Ulah podo dipapatahan ku urang. Dah dipapatahan ku inung bapana oge. Geus tara nurut, tara ngagugu. Kang Haji deui we. Ku aya-aya bae. Hayo ngadon hoga jeung budak. Bari budak satepak. Padahal mah tong ieu barang geureuh. Paduli teuing rek kitu rek ieu oge, da karepna sorangan. Ceuk Bu Haji. Nya eta tuh bapak mah teu nyaho budak badegong. Tapi keun wae. Da teu nanaon. Sugan we dibere bolongan sakitu oge, manehna terus eling. Biraku ari can boga pikiran mah. Nyarek eling kumaha ari Kang Haji. Sidik budak badegong. Da bieu oge ibu mah teu ngeunah mun asa diunghak pisan tah ku si Pandi teh. Cacakan mun teuras kana kaayaanna mah. Bieu ge ku ibu teh rek dibanjur. Tuman tah omonganana. Sarua we bapak oge teu ngeunah. Tapi keun wae lah, da ngaranna oge budak. Ari budak mah hampuraeun. Keun we antep ari kakara kitu-kitu wae mah. Nya lamun ngahina-hina teuing mah ku bapak oge diwarah. Kajeun anak deungeun sabab matak tuman. Ohon. Abah mah mani penasaran we upami teu ogah sareng tukang buntut teh. Ceuk Neng Eti mairan. Ngewa et abah mah. Sabab lamun teu dibasmi matak nyilakakeun ka urang sarerea. Geura we ayeuna. Geus karasa ku ayana buntut nalo jeung buntut loto teh. Kaayan ekonomi kacida merosotna. Karasa ku abah. Pan abah teh. Dagang jadi tiiseun. Nu balanja teh jadi pabedol-bedol jeung buntut. Komo cenah mun aya kode kilat atawa info HD. Nepi ka teu tulus tah balanja teh. Kalah malih we ngadon pasang buntut. Ari duitna teh ya, mun eleh mah moal keluar deui. Ku bandarna terus we disidem. Nya kulantaran eta rakyat jadi loba nu ruksak. Nu tara pasang oge kabawakeun ripuh. Da puguh duitna teu golang teh. Ceuk Haji Ahmad semu amekeun pisan nyaritana teh. Aduh kanca, cag. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya.
Insyaallah enjing jaga ninggeto Yuhanca urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang teunden di handeulem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.